I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah anu mana dina kesempatan ieu urang sadayana tiasa kumpul dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat miwah salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka junjungan urang yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun diantara singkat ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Sapertos anu ku urang terang, pamarentah Indonesia entos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun. Nyaeta ti tingkat SD nepikeun ka tingkat SMP. Hal ieu teh dikasangtukangan ku kaayaan ekonomi unggal jami beda-beda. Aya masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu kurang mampu. Pamarentah hoyong sadaya masyarakat Indonesia tiasa meunangkeun pendidikan anu layak. Boh anu mampu, boh anu kirang mampu. Tujuan pangna pamarentah ngawajibkeun ka sadaya warga negara teh nyaeta sangkan warga negara palinter. Bangsa bakal sejahtera mun masyarakatna palinter. Lamun masyarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal bisa ngudang kamajuan negara sejen. Jeung kalindes ku kamajuan zaman. Diharepkeun diayakeun program wajar Dikdas 8 tahun, masyarakat Indonesia tiasa lebih maju utamana dina bidang pendidikan. Sakitu wae anu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan anu teu merenah kanu manah. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.